asmana Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puja sareng puji urang sanggakkeun ka Ilahi Rabbi. Salawat sareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakulawargina ka para sahabatna anu mudah-mudahan dugi ka urang salaku. Bapak Ibu Dewan Juri anu kusing kuring dipika hormat. Bapak Ibu guru pembimbing anu kusing kuring dipika hemat. Tihilap sadayana rerencangan anu sami-sami hadir dina ieu patempatan. Anu kusing kuring dipika leres. Nepangkeun wasta abdi Neng Rista Jahra anu lahir ti Inung anu dijunjung diagung-agung anu parantos ngurusin kuring ti orok beureum dugi ka ayeuna tiasa lancar tumata. Payuneun sadaya. Dipun Bapa anu parantos mikanya kalayan ridho sareng ikhlas milari kipayah sangkan sagala hoyong kuring tiasa laksana. Nedawiji kasadayana rehing sim kuring sejang ngiring cumarios dina ieu waktos. Ngeunaan hormat tilawat ka indung jeung Bapa. Saderek sadayana kauninga sareng karaos ku urang yen kanyaah indung jeung Bapa teh estu teu aya bandingna. Indung urang ngakandung salami salapan sasih dugi ka teuti brasare naruhkeun nyawa basa ngalahirkeun urang. Bapa urang anu ti hot-hat nyer kipayah sangkan tiasa sajajar taya kakurangan poho dikacape. Pantes jeung kudu urang salaku budakna mihemat tur hormat kanu jadi indung jeung Bapa. Naon kasebutna saumpama budak ngalawan kanu jadi indung jeung Bapa, tangtos eta budak disebat budak durhaka. Hoyong urang sebat budak durhaka, tangtos sadayana alim disebat budak durhaka. Kumargi eta, yuk urang mihemat indung Bapa urang sangkan hirup urang waluya tebih tina bebendung Allah Subhanahu wa taala. Seueur cara anu tiasa dilakukeun ku urang mihemat indung jeung Bapa. Salah sawiosna nyaeta ku cara urang turut-turut tuhu kana pamatahna. Nembongkeun tabeat anu sae sareng soson-soson dina diajar. Angkat ka sakola teh saneskeun saukur diajar ilmu keur bakal hirup urang, tapi tembongkeun tabeat anu lemah lembut. Hormat ka sasama, hormat ka guru, serta nurut kana parentahna. Ngabiasakeun diri narima kana kaayaan, teu ngarasa urang pangpinterna, pangkasepna, panggeulisna, pangbeungharna, tapi teu ngarasa oge urang panghandapna. Estu ngarasa diri sajajar jeung batur. Saderek sadayana anu kusing kuring dipika leres. Soson-soson dina diajar estu mibanda hartos urang tuku mihormat kanu jadi indung jeung Bapa. Teu epes meer tapi tembongkeun yen urang mangrupikeun salah sahiji budak anu mibanda pasipatan anu hade. Hasil didikan indung jeung Bapa. Teu hara ka batur sumawana miboga sifat dewaka. Ku cara sapertos kitu, insya Allah indung jeung Bapa urang bakal reueus mibanda urang kalih anu sae tabeatna. Saderek sadayana anu kusing kuring dipika leres. Indung teh tunggu rahayu Bapa angkana darajat. Sing ngangkat luhur ka indung, sing ngangkat darajat ka Bapa. Tegesna urang sadaya wajib mupusti ka indung jeung Bapa. Gusti Allah Subhanahu wa taala moal ngahampura ka hiji jalma lamun eta jalma can dihampura ku indung bapana. Dina salah sawios hadis duningakeun ridona Allah gumantung kana ridona indung jeung Bapa. Kitu deui bendungna Allah gumantung kana bendungna indung jeung Bapa. Jalma bakal sukses dunia akhirat lamun hormat tilawat ka indung jeung Bapa. Mugia urang sadaya dipasihan taufik sareng hidayah pikeun ngabakti ka indung jeung Bapa. Saderek sadayana anu kusing kuring dipika leres. Rupina sakitu
kitu anu tiasa kapihatur kirang sekarang langkungna nada sindah punten. Nada agung cukup lemur nada jembar pangapura. Bobok